Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda kelas 7 di minggon ka-7 ieu. Hidup sadayana haladir. Alhamdulillah upami hadir sadayana. Sakti acana urang mendarkeun materina leuwih jauh, hayu urang sami-sami ngadoa heula supados diajarna gampil. Dina pangajaran ieu, materi nu bade dipedarkeun ngeunaan harti konotatif jeung harti denotatif. Pangajaran ieu ngagaduhan 3 tujuan. Anu kahiji ngajelaskeun harti konotatif, nu kaduana ngajelaskeun harti denotatif, nu katiluna nyusun kalimah nu boga harti konotatif jeung denotatif. Harti konotatif nyaeta harti anu teu langsung nuduhkeun barang anu dimaksudna, tapi ngandung rasa atawa tafsiran kana barang sejena. Upami harti denotatif nyaeta harti anu langsung nuduhkeun barang anu dimaksudna. Di dieu ibu masihan 2 contoh tina harti konotatif jeung denotatif dina kalimah. Anu kahiji, ulah diheureuyan Neng Sinta mah geus aya nu nyangcang. Maksudna, kecap nyangcang dina kalimah hiji ieu teh hartina lain ditalian beheungna kawas nalian domba, tapi hartina geus tunangan. Dina contoh kalimah nu kadua nyaeta albab nyangcang domba di tegalan. Kecap nyangcang dina kalimah ieu nuduhkeun harti sabenerna nyaeta ditalian beheungna. Aya oge contoh sejena tina harti konotatif jeung denotatif. Mangga hideuk regepkeun supados tiasa ngabedakeun harti konotatif jeung denotatif. Ngartos dugi ka di dieu? Upami aya nu teu ngartos, hideuk tiasa naroskeun di WA grup Mapel Bahasa Sunda kelas 7. Tong hilap dieusian daftar hadirna jeung kerjakeun tugasna. Tugasna sareng daftar hadirna dina pialing Google Form nu tos diserkeun di grup WA Mapel Bahasa Sunda kelas 7. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.